Bauna ieu bau angus. Astagfirullahaladzim, angker ngagoreng endog pohoan. Ay, nemu duit. Lumayan. Rezeki tak terduga ya mah. Kebelah jajana. Lima puluh na 2, 50 na 3, 50 na 4. Kabehna jadi 450. Nah, benjo, kerloba duitnya. Oh lah, mana kasubek hidupna telok boga duit. Sekali na boga duit, lamun mantes nyolotkeun doang. Tas ya, emang neng di mana sih boga duit? Kerpeting mantes jadi babi ngepet nya. Sembarangan. Lagian nukos babi ngepet mah kasubek lah, lain benjo. Medan. Coba ge kasubek yuk. Tuh kan mirip. Kos babi ngepet beneran. Sekarang sana benjo. Coba menang duit menang di mana eta ge? Menang nimu. Menang nimu di mana benjo? Kepo, menang nimu di mana be? Loba amat geus ya nimu duitna. Oh, tuh 450.000. Heh benjo, 450.000 di mana meureun? Eta duit sia kabehna cuman 200.000. Ja ngan 4 lembar tuh. Kasubek mah nya. Ya, iya kan 4 lembar. 1, 2, 3, 4. Salembarna berapa duit ya? 50. Nah, ditambah 50 berarti 450.000 kasubek. Astagfirullah. Kasubek on he. Gitu tah, jelema tilok boga duit mah teu nyaho cara ngitung duit ge. Oh geus sabodo sih lah. Lieur aing ngobrol jeung sia. Tapi ngomong-ngomong Jo, aing minjem ge 100. Hah? Nginjem duit? Nginjem duit mah kabang emok bae kasubek ulah kabang benjo. Pelit si benjo. Bodoh. Oh geus benjo mandek balik. Ulah bebeja ka sasanya lamun benjo mantas nemu duit. Awas tah lamun bebeja ka saha. Oh, moal. Tapi agar silaturahmi tidak putus, bisa meureun aing minjem 100. Ogah. Hari gini nginjem duit capek deh. Ding torek. Pelit sia na benjo. Geura bese koeng Jo, geura beunghar be aing. Diarahan sia koeng. Kamana tadi taing? Waduh, leungit di mah duit aing. Haram jadah. Pasti anu maling ieu mah duit aing. Dek tangan ku anu malingna, geus aman ieu mah lembur. Heh, Metip, kabeneran aing manggih saria. Aya naon teh? Ieu lembur geus teu aman, Tip. Teu aman. Heuh, duit aing 200.000 leungit anu maling. Hah? Anu maling? Heuh, Met, aing neun duit di luar di meja, terus aing ka dapur. Pas aing keluar deui duit aing geus leungit. Atuh teh desi teh aku lama seret bae neun duitna di dampirna jero utang. Hih, pugu aing buru-buru ka dapur. Poho eta duit malah ku aing teu neun di meja. Tapi Met, ieu lembur urang. Geus anu berani maling duit mah bahaya, Met. Geus teu aman lembur urang, Met. Nyaho geus teu aman ieu. Anggeus tenang teh. Urusan kos kieu mah ku Memet dibereskeun sampai tuntas. Ieu mah geus bagian dari tugas Memet jawara di lembur ieu. Met, kudu sampai kapanggih eta nu maling duit aing. Tenang. Pokona lamun maling na kapanggih jeung duit aing balik deui, kes ya ku aing dibere imbalan. Asik. Naon ieu teh imbalana? Duit 50.000. Duit ge imbalana. Atuh lah, emang saya imbalan naon? Memet mah hayang ge imbalana. Ih, bating torek. Naon segituanan? Hayang nyium pipi teh Desi. Gila jasa aing. Sorry, Met, bibir sia mah teu nafsu ditempo nageh. Bibir segede kitu kos bal kebo. Eta sia, lama seret amat teh Desi aing ngomong. Bener mah. Masih tompel seserian. Geus gila ditu tangan nu maling duit aing, kek ku aing sia dibere duit gocap. Geus tenang. Teh Desi mah geura balik bae ke kami di tangan nu malingna. Geus gila geura ka ditu tangan. Saya pel. Ayo. Bawa ayo.
Ku cinta dia. Barep. Ulang lagu bae sia. Leuheung boga suara bagus mah. Suara ge kos ngeret. Teh sia. Sia nyahoon to jelema nu maling duit teh desi. Duit teh desi leungit 200.000. Perep, nyontos ya. Dak, kayana si Benjo anu maling duit teh desi mah. Nu bener sia barep. Ulah pintas sia. Aya bukti eueuh. Nyaos ya. Dak, pugo aing tadi mantes meregokan si Benjo ti dieu keur ngitung duit. Duitna 200.000. Terus ku aing ditanya menang duit di mana? Cak manehna menang nimu. Wah, berarti bener ieu masih Benjo anu malingna. Soalna teh desi leungit duitna 200.000, Dek. Hopel, geus mau salah deui si Benjo ieu mah nu malingna. Haram jadah eta si Benjo. Ngisi-ngisin aing bae sebagai ketua tongkrongan di dieu. Aing boga ide, Met. Tek ke dieu. Agus pel, urang kartu desi. Ayo, Met. Bek, siakan si Benjo nya. Oh. Si Benjo lain anu maling duitna. Aing bisa salah sangka doang ke si Benjo. Tapi teh desi duitna anu maling 200.000. Terus si Benjo sarua deh nimu duit 200.000. Jok, mau kemana sih Jok? Ih, kasubek deui. Bosen jadina. Kieu yeuh lamun nyaho jelema keur boga duit be. Disampuran bae so agrab teh ya. Lain kitu Jo, aing dek nanya ka sia. Sia beneran tadi mantes nemu duit. Oh, kasubek. Emang kunaon sih? Kepo amat. Kieu Jo, soalna teh desi duitna anu maling. Terus si Memet jeung si Latif keur nyangan anu maling duit teh desi. Ho tah. Oh. Parah amat nya teh jelema nu maling duit teh desi. Oh, aing mah yakin sih Jo, lamun anu malingna beunang ku si Latif jeung ku si Memet, mantap beak dihajaran. Komo deui ku teh desi nu malingna mantap beak beungeutna dicakaran Jo. Ih, serem amat nya eta lamun beunang nu malingna. Lain serem-serem deui Jo. Tapi sebeneran kan duit tadi menang nimu lain menang maling? Kasubek. Jadi kasubek nuduh Benjo tah anu maling duit teh desi. Lain nuduh Jo. Alah, kasubek jelas-jelas kasubek kos nu curiga ka Benjo, dikira Benjo anu maling duit teh desi. Henteu Jo. Geus lama ulah kalau itu. Lain Benjo nu maling duit teh desi mah. Oh, geus kieu kitu mah. Dasar kasubek oon. Nuduh Benjo. Mahanya sieun amat jadina Benjo. Kudu boga ide ieu mah supaya Benjo ulah kanyahoan nu maling duit teh desi. Benjo nyaho, Benjo kudu kumaha. Awas be, ku aing nu maling duit aing, wawanianan, hayang diteleg atah-atah meureun ku aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon sia? Ieu teh duit teh desi. Oh, jadi sia nu maling duit aing. Ih, lain Benjo teh anu maling duit teh desi mah. Terus saha? Jadi kieu teh, tadi kan Benjo nek jajan ka dieu. Pas Benjo nek jajan, terus Benjo nepo jelema di dieu. Manehna nyokot duit di meja, terus manehna mabur, langsung diurah be ku Benjo. Oh, kitu Jo. Oh. Terus eta malingna bisa beunang ku sia, kumaha ceritana Jo? Diudag teh ku Benjo, di sliding ku Benjo teh. Widih hebat. Terus ngaguling dong anu malingna. Henteu lah, Benjo doang anu ngaguling mah. Kok sia doang sih ngagulingna? Oh teh, soalnya pas Benjo nyeleding, minta kena nu malingna. Terus eta nu malingna beunang ku sia kumaha ge? Ku Benjo di palebe teh make batas sapotong, juk kena beheungna, terus manehna ngagoler. Ai, hebat ai kitu masih aja. Iya dong, Benjo gitu loh. Geus, berhubung sia geus nyalametkeun duit aing, sia ku aing ditraktir baso, kumaha? Beneran teh? Beneran lah. Urang baso sapuasna dek moal. Gaskeun teh. Hayu atuh. Ayo. Papil. Bek. Geus disaperkeun sia si Benjona. Enggeus komet. Bagus. Kami geus nyiapkeun strategi jeung si Benjo ya, Bek. Waduh, mantap yo. Teh desi tuh si Benjo. Dak, duit aing geus aya ku ari mah. Si Benjo nya nganterkeun duit aingna. Oh, syukur atuh ge kitu mah. Terus teh desi jeung si Benjo ndek kemana kitu kori? Teh desi ndek neraktir Benjo ngebaso dak. Oh, teh Jo. Iya dong. Geus hayu dak sarege ilu nyiksa si Benjo. Siap, Teh. Badak naon sih dengan Benjo ih, cing. Geus Benjo sia ulah loba omong. Sia mah ku kami dijebak. Dijebak. Hei. Kumaha Met? Geus kapanggih can nu malingna? Kami geus nyaho anu maling duit teh desi. Saha Met jelema mana? Si Benjo teh. Si Benjo. Oh, teh.
Terus mana jelema mana? Haram jadah doang. Tenang teh, ke si Benjo bakal nyampeurkeun ku ka dieu. Percaya ke kami. Kuari si Benjo keur disingsieunan ku si Subek. Ho, tah. Oh, ke lamun si Benjo ka dieu teh Desi pupuroto nyobainnya. Lamun si Benjo anu maling duit teh Desi, kurang si Benjo jebak. Dijebak kumaha? Kieu teh si Benjo ajak nyampeurkeun kami ti ditu tuh. Eta mah alasan aku mah teh Desi. Oh teh, engke dicang-cang si Benjona bari dikerjain ke urang, oke? Hanggeus atur bae ku sia lah. Pokona kudu dipere pelajaran eta si Benjo. Siap. Tip, si nyokot tali jeung bilau. Terus bila perlu bantu es segala. Oke, Met. Teh, minta tali rapia teh jeung bilau jeung batu esna. Ho, nyokot ditu. Lebok sia kajebak lin ku kami. Geus geura talian siksa jelema nu sok pulang paling mah. Siap, teh. Bek, cukup tali teh, Bek, di kolong, Bek. Jumpa tenda, Bek, sekalian, Bek. Ya ya. Tidak sih, minta hampura ulang. Kaneng sia. Hampura hampura sia. Mangkana lu sok pulang paling. Benjo hilap sama tidak sih. Hilap. Udah aku ulang Bek. Udah aku dari sana. Kenceng Met kalian mah. Kalian Bek boleh, Bek. Talian. Met cepet. Terus ulang terus. Kaneng sia. Kenceng Met. Ya Met ya. Nuhun teh Desi. Lagi ulang. Badung sia. Sia mangkana lu sok pulang paling jadi jelema mah. Hampura tidak sih.